Baiklah hadirin yang berbahagia, inilah momen yang kita tunggu di mana sesaat lagi dua hamba Allah yang telah dipersatukan dalam ikatan syakral itu akad nikah akan hadir menuju ke singgah sana pelaminan. Langsung dari Aulia Hall Center, Sabtu 26 Oktober 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Niti wanci numustari, ninggang mangsa nu utama, malati ligarna ati, campaka mangkak dadada. Orang bagiakeun ieu panganten anu parantos diistrenan kumang rupi upacara adat mapang panganten persembahan ti Sanggar Panghegar. Sun sampun saduka suhun sampurasun cunduk rawu hananguni hana mangketan hananguni tan hana mangke lobel pageuh nu anyar ngencar kaliaran sakedeng lebur papan lan tulis kasalinan badan ilang badan cahya kubur rahayu 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 sagung dumadi. Ampunnya paralun pilih manawa manawi manawa kusuge manawi nu teka tampi nedak jembar kampuragana sejak ngahariri dangdi tiasa lejuk manawa ngawangun seni kabudayaan Sunda warisan tinini abdi kalangkang anu paheula palari ngajadi hiji pun sampun pembela Nusa Satria andalan bangsa bante bebente negara Satria utama sami kegagalan lawasi gajah mata bagianana Satria anu sejati mugia tahan uji bila pamit negara
nuhun sawarna Tete Sanggar Tari sareng karawitan SMA Tasikmalaya apa Saudara umat Gusti Langtung nakaliungan lempang nakarageman sarendek saigala sababat sapihanean kacai jadi salawi kadarat jadi salamah selisimbang ku kadede sire cemplang ku kanya jatika remangkap lebih kepati Tari karawitan SMA Opat Tasikmalaya haturan sun mugia kalandap kasadayana Raja jeung ratu urang awas Ari siwa mana bagian aki hukum tadi belekukeun mangka ding aki resep kana belekuk aturan wilujeng tepang sadayananya sumka wilujeng sumping ka kepala sekolah SMA Negeri Opat Tasikmalaya Bu Haji sadayana guru-guru paranda sumping pari sumping pananang sumping sadayana kempriung di dia ibu guru bapak guru sadayana ngawilujengkeun ka panganten wa tere kawul hapun dan anu kacuhun hampur anu dipimaksan wa karati payun itu jujang tak kabur saking bingka jeng kumir kecu wa kajeng bingah wadah bingah kunaon cenah Bang incu wa boga jodoh alhamdulillah kabingah sadayaan aya teh sun saurna teh ieu teh pakaulan cenah siswa-siswi SMA Opat laras ti baru daktari jeung karawitan nu sok rajin diajar ngiring ekstrak kulikuler atuh nuhun marudang kali sadayana warek kaul ajang icu lagu anu keur ngetren dina TikTok wa ya ajoji alah ajoji hey ajoji alah ajoji alah ajoji alah ajoji
Wate ngareng kenek telein samarangan jodoh kajingjing doa jang icu rebo wate tadi na enong ngaki na kantong aki metet ku doa jang icu mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah we icu wa sadayananya kakarak emut kapun bojo si bebek si sayang si cinta sampai mati si amu eta teh kabogoh wati baheula ayeuna geus jadi pamajikan ka mana tuh si eta masuk nyumput da di dieu aya moal kitu jeung nu gareulis di dieu nya wai lain nu ieu nu ieu mah geulis ditinggali ku aki masih kene parawan keur boboja resep meuli cilok moal kitu balik deui ya nongton ayo ya sareng ibu kepala sekolah di dieu tah ya wai lain deui wae sanes nu ieu mah leuwih geulis disidik-sidik jika bintang film jika Ayu Ting Ting lain nu ieu babajikan dewek mah amu awas bebe assalamualaikum ulu ya siap kodok woi eta mah salah laki teh oleh itu dulur uwa digeneng ku sia oleh siamu kan wae kana kitu nama model cenah giring kaul aja ada ya jangan aduh ampun aduh nuhun nubantos giring kaul olo itu ka mana dewa kan dieu teh woi olo itu kodo nyong kan sabalana ari siamu ya ampun ulu dodo teuing dodo teuing nepi ka gobis pun bojo lain aya naon sidik urang teh aya ka bungah ieu teh icu urang boga jodoh urang bungahkeun ku urang hibur ku urang neni ari kemantuan wa mah dihareup ulang ngisinkeun sok bari nyanyi bari ngawih yo hei sajeun pisan olo itu ngoloyor dek kemana ari si amu sor pakaulan karena gitu nama berenang ho sina bebeakan lu kaul olo ayanan kemana tuh ayo olo siamu Allah menikah sabalan hayang digandung sagara sampoyong ka pakalan pakirok makan lamun kamari indit lamun kamari lempang lengkah demi lengkah urang mungkas dina mangsa lalagasan dianter widadari birahi anu datang ti sawarga mulia bal anaking bal dede bal geget gelis bawaning ngajadi campernik ler ibarat matahari Bapak Ibu hadirin yang seperti Sangkar Pakekar Kota Tasikmalaya yang hari ini kerjasama dengan siswa-siswi SMA Negeri 4 Tasikmalaya
Wandatari dan Karawitan, di mana hal ini kami akan menyajikan sebuah tarian spektakuler. Tentunya kami sajikan buat raja dan ratu kita, tentunya merupakan tarian persembahan yang tentunya mungkin kami sajikan yang terbaik dari anak-anak kami Sanggar Pagegar bersama SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Bro, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sanggar Pagegar. Baik hadirin seperti tidaklah berlebihan, kami dan anak-anak kami dari siswa-siswi SMA 4 yang hari ini turut serta untuk memeriahkan
pernikahannya dua hamba Allah untuk turut serta dipoto diabadikan bersama kedua mempelai dan keluarga. Tentunya hal ini merupakan satu kehormatan bagi kami, satu anugerah bagi kami, di mana momen terbaik ini kami tidak akan bisa melupakannya, apalagi ikut turut serta dipoto diabadikan bersama keluarga dan kedua mempelai. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya, kami berserta anak-anak kami, binaan kami dari anak-anak tari dan karawitan SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Panghegar dan SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Bapak Ibu, boleh dong sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah dari Anda untuk Sanggar Panghegar dan SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya.